beres sudu kabeh ieu urang naon salat naon subuh niatna kumaha qada tah bejakeun tak ka Muhammadiyah nu eueuh qada bejakeun ka Persis nu eueuh qada Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada loh jeung Gusti Allah mah lain cara manusia aya ge ka jelema kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu soekeun sungutna bawa ka dieu tah angsongkeun kitab muslimna tah sahih muslim tah bejakeun aya tah jelas tah teh dina sahih muslim aya salat anjeunna Bismillahirrahmanirrahim iyalah wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail ruh tamis dikaluarkeun ku Gusti Allah nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui matak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum hei nu sarare nu henteu diantep sare ya muridina la yuradu anhum hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teh diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur ku maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nah iya Allah wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamiz urang nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum Gusti Allah nyaho naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi urang migawe naon bae nyaho urang macul Allah nyahoeun urang di pabrik Allah nyahoeun urang di pasar Allah nyahoeun urang di kantor Allah nyahoeun pagawean urang teh ka kicip-kicip karena pagawean urang Allah nyahoeun ma jarahtum naon ku urang dipigawe urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun urang keur nyieun mepegan nyecagan sulu Allah nyahoeun naon bae urang diuk Allah nyahoeun urang nangtung Allah nyahoeun urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum eueuh nu kaluar tina ka nyaho Allah deuk kumaha deui atuh urang wa ya'lamu majarahtum bin nahar lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean migawe mah banti barang Allah nyahoeun tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kuna naon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggot segala rupa hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang teh coba Ashabul Kahfi begitu muksal minatam li homatun saribun usdun manus kapal yatasatun skitmir eta barang hudang teh nya leje beungeut sia kitu amat cakena sedengkeun rasa ananangan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat eta kumis pugus yage emang aing panjang atuh banyak gerak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi karari amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah ike geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi praweyasan ke bakal asana nu kolot mamal kaburu aduh cek do kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah tetep bae tahi kabeh kaluan tidak ka nyaho Gusti Allah masyaallah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui
tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liyuqdo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya nu 30 aya nu 40 aya nu 50 aya nu 60 tahun tak ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa yuqdo liyuqdo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat paeh beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat nu boga apotik modar bae mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modar ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh is dead bae paeh ulah percaya ke dokter ulah percaya ke obat tambah sakadar syariat endek mangga henteu masalah da paeh mah lain ku sebab teu tertangani lain ku sebab teu kaburu dahar lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae uduh cenah ieu mah penyakit asana moal kemel deui asana eta mah sakadar adat doang janu sehat ge modar aya jelema keur ngajulan kalapa kira kata golepak paeh pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat anakna ngajulan kalapa bapana mah anu muriang encan modar namun bisa diojol ku urang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil maning bapana heula maning bapana teu bisa dimusawarahkeun cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di lauhil mahfuz atuh ajalna eta geus datang ka dinya aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modar incuna ti heula bapa kolotna kirim basa duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon kilah kreditan teu kabayar aceng ulah waka aya hayang paeh kos kitu tah mah nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheeskeun dihudangkeun berang peuting hees berang hudang liyuqdo ajalum musam datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama mah sugih ieu jual kabeh jang meuli pulo eta abeh ulah modar jang modar bae Soeharto bae nu sugih modar atuh komo sia RT geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus paeh bae kabehan ge geus paeh apa selesai urusan teu paeh teh lain berarti selesai urusan lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum ka Gusti Allah hungkul urang babalik sanggeus babalik lain sekadar babalik summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi dek ngahelak kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng eta mah sakadar dokumen hungkul tanpa kitu ge Allah geus maha uninga tambah besi urang ngahelak ye pan Gusti jasar henteu kitu raqib sini ada apa bos orang nerima raqib tukang karung Gusti Allah doaku naon Gusti ya ngahelak coba bukuna dekeun tah ieu tanggal sakitu poe sakitu sia sakitu tah eta paneta tah nu atid da ieu tah poe minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak tah aya tah tulisan sia tah mawa jablay tah aya tah menang di Citra aya paneta tah sia deuk kahelak kumaha urang aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh mah jang dokumen nah ieu ilmu Gusti Allah teh
lamun ditancebkeun ku ari ka jero hate urang kicip dikanyahokeun denge dikanyahokeun lempang urang dikanyahokeun nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah disarekeun ku Gusti Allah boro-boro ti penting keur ngaji ge nundutan nang Allah. Oh masalah no problem. Oh masalah eta hiji kanikmatan antepkeun. Ulah sok diganggu-ganggu. Nang Allah. Sebateu nuduk. Hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang santes mantas perang Kangjeng Nabi terus berangkat balik sanggeus balik kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas nundutan Kangjeng Nabi nundutan ngageser ka dieu dibenerkeun ku sahabat ku Abi Hurairah dilempengkeun Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna nundutan deui Kangjeng Nabi ngageser ku sahabat dikeukeun deui katilu kali Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae mangga Gusti liren bae mah urang leleson heula cek Kangjeng Nabi leleson teh cek urang Bandung cek urang dieu mah nyaon eta leleson sih teu nyaho lah pokona leleson bae helanan lah istirahat langsung ngampar Kangjeng Nabi teu lila kieu rep ngan bebeja heula wahai para sahabat lantaran ieu waktu geus jam 2:30 jam 3 ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae salah saurang memperhatikeun beusi ke waktu subuh kula hudangkeun geus bebeja lain dirarasaan capek tas perang mangga cek sahabat teh mangga sahabat siapa kuntak kiting bae nya mah oh sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi lelap anu luar biasa nu nungguan teh apan kudu nama gujag-gijignya na ge sarua diuk bareng diuk heuai reup hes atuh ulah-ulah ku urang ku kiai ulah-ulah ku bos ku Kangjeng Nabi ge wae hes bae menang sae tah hes jang Allah ya Allah anu diberatkeun sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3 ieu moal kebal deui subuh beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare kulang ke hudangkeun mangga cek sahabat teh gua aya jasa mangga nya gujag gijig bae geus disiap-siapkeun wadah cai segala naon beusi jang wudu engke hudang wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat teh di antarana Abu Hurairah dah nyanana diuk doang diuk doang nya lagi pansar wa capek diuk nyalander PS KBH terus datang ke jam 4 jam 4:30 jam 5 terus datang ke jam genep jam 7 jam 8 jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang pangheulana hudang Kangjeng Nabi begitu hudang geus kasorot zuhru Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus beurang cek Kangjeng Nabi teh aduh itu subuh ya tina waktuna Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya dihudangkeun hudang barang hudang kaget jada luan hijum sabaraha ulah waka jam sabaraha hudang heulanan hudang hampura tuh ulah waka hampuraan hudang heula kabeh hudang isina nya kurang kireum atuh diberatkeun titah nungguan hees keneh bae sarua hees cak Kangjeng Nabi hees ieu menang Gusti Allah hudang menang Gusti Allah nanya sahabat Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha nang Gusti Allah mah teu doraka nu mantak urang Cikupa ngeunaheun we ge ke subuh-subuh teh teu doraka ieu eta aya catetan anu ti Kangjeng Nabi jahes nang Gusti Allah nah ieu tadi tah cak Gusti Allah wa huwallazi yatawaffakum billail pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun hees atuh suara sapeker di masjid kaceuli urang kaceuli geus malah make beker sagala supaya ngirining HP dipasang remote mah HP mati tot beker kering nu adzan ge Allahu akbar dasar disimputan ku jurig ulah hudang cek jurig ditipan
udang jam 8 aja dek keluar isin pan ngaran lagi kiai pan aya ka isin pan ustad biasanya nah ngarupa kos nu geus aca sorban biasa dia kopi cek jangan geus salat tancan ya ieu cek pamajikan ya pamajikan bingung kaji geus salat tancan ya ieu jarang rasan mah nyencan itu tadi kaji emang geus salat jamaah tadi tenangnya naga geus tenang teh kirim-kirim asalna tadi pansare teu kuat kaji batas salat wiridan deui blek deui bahes lah pokona bos geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan oh heueuh meureunnya gitu jadi geus langsung tas subuh teh kaji puyeng lah geus teu wiridan deui geus kajian diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui cak pamajikan nya asana ti tadi gitu kan pun bener kan nah iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae mantak sahabat daros ai eta salat subuh kumaha ya Rasulullah di mana orang sare kemudian orang teu hudang teu dosa setik-etik acan tinggal kadiekeun mana widoah mana tempat wudu kadia wudu Kangjeng Nabi ayo wudu kabehan beres wudu kabehan ieu urang mah salat naon subuh niatna kumaha qada tah bejakeun ta ka Muhammadiyah nu eueuh qada bejakeun ka Persis nu eueuh qada Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada loh jeung Gusti Allah mah lain cara manusia aya ge ka jelema kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu soekeun sungutna bawa ka dieu tah angsongkeun kitab muslimna tah sahih muslim tah bejakeun aya tah jelas teh dina sahih muslim aya salat Kangjeng Nabi upacara heula ka para sahabat di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang qodona nu baling bagus segera nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qadaan urang cikupa mah geus teu kudu bejaan teh mah geus paranti geus biasa teh mah qadaan mah mun adaan anehnya mah justru qadaan nu geus biasa qadaan jadi aya qada atuh aya entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make qada di mana urang tinggalin salat qada tinggalin dina waktuna ko Muhammadiyah mah henteu ko Persis mah henteu di aneh atuh make mazhab saha mun teu make mazhab atuh deuk dikamanakeun eta hadis eta ja aya dina sahih Muslim qada Kangjeng Nabi Allahu akbar qada biasa make Allahumma hdini make biasa Allahumma hdini fi man hadayt urang lamun berang di dieu urang mah isin saya anak kabedengan urang salat di kamar ge Allahumma hdini fi man aya anak sakana qaduha make kuno mantak aya anak handapkeun Allahumma hdini fi man hadayt wa afini man afait apa naik sakana kon Allahumma hdini teu naekeun urang panduhasi maka Allahumma hdini ulah loba omong sia ya karim nah ieu lamun ilmu Allah ditancebkeun ka jero hate urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran ku urang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah anu teu kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang isin ka Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah berang peuting kanyahoan nah mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kukumaha ge isin jasa geus iring-iringan kukumaha ge isin bae deuk babarengan isin bae sorangan isin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana fana ngaranna dina ilmu Allah jadi nyana teh asa di lautan ilmu Allah
urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ya luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge kuari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat didelekeun ku Allah bae berani nek kumaha coba nek berani nah eta teh lamun geus berani maksiat didelekeun ku Allah mun poho berarti poho ka Allah goplah nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede goplah teh dosa gede dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa urang mah pan urang mah ieu urang mah ngan sakadar awak mun mabok kabair zina kabair maling kabair goplah ka Allah mah henteu kabair lantaran urang mah makom syariat ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair Masya Allah ieu teh ayana dina naon dina nafsul ammaratu bisu di dieu ayana ti handap ka luhur nafsul ammaratu bisu latifatun napas ngaranna al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru al goplah al godob ka eta nah ieu lah be kabeh lamun urang ku goplah be kalian urang turun ulah ayah goplahan ka Gusti Allah keur nangtung keur diuk keur kumaha bae iya urang keur ngobrol bisa dua dimensi waliullah mah sungut keur caritakeun syariat batin ka Gusti Allah boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah kicep nang ti Gusti Allah pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta engke bisa 3 dimensi mentek disebutna ge aya indra keenam 5 indra urang di balik eta aya indra keenam diterangan ku kumaha ge moal bisa tama eta mah fadl Allah subhanahu wa taala tinggal urangna ibadah ka Gusti Allah mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah ibadah ngeunaheun jasa dik jam sabaraha bae di mana bae teu kudu di masjid teu kudu di mushola teu kudu di majelis taklim ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah urang mah aya salat di masjid mun teu ka masjid teu salat aya ka mushola karak berjamaah di imaman teu salat acan lah cenah aja teu kaburu ieu Allah emang aya di mushola emang Allah aya di masjid Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana asal ilmu Allah sifat atau sifat mah berarti moal pecat tina zat layan fakwani zat nah lantaran sifat mah makoma bigairihi lamun zat makoma binafsi manya aya sifat pisah dina zat mah moal aya nah nu mantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun we Allahu akbar nikmat zikir geus ngeunaheun geus aya dina ilmu Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngeunaheun kong aya cau mana blon tah zikir kos kitu mah nah dikajawakeun ku Allah urang lamun dek ngaji henteu karena Allah isin ka Gusti Allah urang dek silaturahmi ngariung urang butuh berkat deji pan Allah nyahoeun mah nya dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoeun isin mimiti isin al haya'u minal iman isin naik jadi wali Allah cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang cek Kangjeng Nabi kul halum syuhadaakumul ladzina yashhadun annallaha harrama hadza cek Gusti Allah Muhammad coba tangtangan eta ku Mekah halumma teh hiji bahasa dakwah ajakan ngajak coba uhduru hadirkeun ku aranjeun kabeh wahai tokoh-tokoh Mekah wahai tokoh-tokoh kufar Quraisy coba ka dieu saksina hadirkeun syuhadaakum saksi-saksi aranjeun kabeh anu nyaksian allazina yashhaduna annallaha harrama hada bahwa ieu Allah teh Gusti Allah ngaharamkeun hewan ieu ngaharamkeun ieu ngaharamkeun ieu saksina mana ayo mana boga saksi atuh jata majijeunan cuman ieu mah untuk menyatakan kebohonganana tetap Gusti Allah henteu sambarangan supaya kaharti kurang nu aya di tahun 1400 berat terus mah teh tahun-tahun ajan pan wah lain teh nyawa cenah kieu keur aya di Mekah pikiranna nah dasar bodoh sia mah tuh supaya kayahoan kurang kuari tahun 2000 sekian teh bahwa oh salah tak kufar Mekah
lantaran ditangtanganku Kanjeng Nabi ti Allah ditanang-tanganku per Mekah hiji melalui argumentasi ilmiah tetap teu aya nomor kedua argumentasi syahadat saksi tetap teu aya atuh kami cenah mah ai kudu dipentas saksi mah ieu mah langsung ti pangeran pan pangeran mah urusanana gaib kamu pan langsung ka sanubari mah sia kudu nyaho bae mah pokokna mah da kuku bage saksi mun aya surat-surat, mun aya wahyu-wahyu, mun aya jelema-jelema, ayo coba. Pan kaula mah sebagai rasul teh disaksian. Mana saksi? Eta Al-Qur'an. Butuh turun ayat eta ngaranna sebagai saksi. Bahwa kula adalah sebagai rasul, lain sa ngaku-ngaku, udah kula dianggap sebagai rasul teh. Lantaran aya saksina wahyu. Mata cik Habib Lutfi kamari nyurahkeun rame tak keur malam Sabtu kamari ka dieu kul ana basyarum mislukum yuha ilayya annakum eta teh disurah ku Habib Lutfi bejakeun Muhammad ana basyarun kaula teh manusia mislukum sarua jeung anjeun eta Habib Lutfi ya sama bahwa nabi itu dengan kita sama Nabi urang dahar Kangjeng Nabi tuang urang nginum Kangjeng Nabi ngaleut urang sare Kangjeng Nabi kulem sami mislukum cuman bedana Kangjeng Nabi mayuha ilayya dibere wahyu hubungan langsung jeung Gusti Allah Aisyah ejeunya atuh sok kudu sadar atuh badak cek Habib Lutfi aya dua jelema dibere kekuatan pertama yuha dibere wahyu nabi eta mah rasul hese eta mah geus caritana nomor kedua wali dibere ilham komunikasina langsung jeung Gusti Allah sebab di jero dadana di jero hatena eueun naon iwati hiji we Allah lantaran nyana nuturkeun Kangjeng Nabi ngebersihanana sarua jeung Kangjeng Nabi ya diangkat jadi wali lantaran nuturkeun Kangjeng Nabi nah eueuhna naon di jero hate iwati Allah umatna nuturkeun Kangjeng Nabi eueuhna naon di jero hatena ngan sakadar Allah doang dibere ilham karomah wali tama nu kosit ieu kitab nu kurang dibaraca karangan wali di lamun karangan wali mah lain ahli Allah orang sekali dua kali doang maca orang meuli di Mekah majalah meuli di Mekah kisah kote beres dibaca lung teu hayang maca dua kali atau koran Mekah di Mekah ge koran bahasa Arab pan sarua teh kos Quran bae dibaca kurang terus make bahasa Arab beres piceun tapi pan kitab lain geus diberes nyekelna ge lalaunan hati-hati ditendeung di pangluhuran persis kos surat cinta bae gitu tuh diminyak bisikan pan surat cinta Al-Qur'an mah pan geus ambalaya di mana bae tolol pan sia mah muliaan surat cinta dibandingkeun jeung eta Quran mah mun ditanya Quran di mana nya pohon eundeunnya ceukna teh surat cinta mah teu poho datang ka kuari aya di handap lempit ke dibaca atau surat penaikan gaji teu poho-poho tah dibawa bae leungit marah Quran mah leungit tilok marah suratnya itu mau marah tuh mah aduh itu kan tangga hidup saya waduh kan ya saksi tantangan gue Kang tokoh kobat mana saksi kebenaran bahwa hukum iati Allah anjeun ngaharamkeun Allah harada disenderkeun ka Gusti Allah bahwa Allah ngaharamkeun ieu coba saksi saksi numantak cek Gusti Allah fa in syahidu fala tashhad ma'hum munyana haju ngayakeun saksi lantaran kasrempek kunyana ku gede hulu nanyana kapaksa haju nyana nyieun saksi-saksi bohong tetep bae Muhammad cek Gusti Allah fala tashhad ma'hum anjeun maka ulah milu nyaksian babarengan jeung kufar Quraisy jeung para saksi-saksi bohong wala tattabi' ahwa alladzina kazzabu bi ayatina jeung anjeun Muhammad ulah nuturkeun kana kahayang-kahayang jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu agung walladzina la yu'minuna jeung jelema nu teu iman bil akhirati ka akhirat ulah nuturkeun anjeun Muhammad khusus ka Kangjeng Nabi teu meunang nuturkeun ka kahayang jelema nu ngabohongkeun ka ayat teh jeung ka jelema nu teu iman ka akhirat ulah dituturkeun baik secara perorangan milih figur sing hade
maupun secara nasional urang teh ulah sambarangan nuturkeun kana kahayang jelema anu ngabohongkeun ka ayat urang jeung ulah sambarangan nuturkeun ka jelema anu teu iman ka akhirat. Bentuk negara urang teh ieu adalah bentuk negara anu alladzina kadzabu bi ayatina. Bentuk negara urang teh jelema-jelemana anu ngadirikeunana alladzina la yu'minuna bil akhirat. Lantaran bentuk negara urang teh bentuk demokrasi menang ti Walanda nu kuari dilanjutkeun ku Yahudi. Berarti urang aya perintah tina ayat ieu. Hei manusia saentero Indonesia sing hade wala tattabi ulah nuturkeun anjeun ahwa alladzina kadzabu kana kahayang-kahayang pemimpin-pemimpin anu ngabohongkeun di ayatina ka ayat urang. Negara urang pemimpinna make Al-Qur'an henteu ulah dituturkeun atuh. Walladzina la yu'minun ulah nuturkeun ka jelema nu teu iman ka akhirat. Negara urang pemimpinna berpercayaan ka akhirat henteu atuh ulah dituturkeun. Sia nuturkeun digejeburkeun ku aing kana neraka cek Gusti Allah. Batak ayat ieu ge cukup atuh jang menjawab situasi dan kondisi kuari. Kiai, naon sia tanya? Ah, ieu cenah sakara kaget. Teh bang sia mah beungeut kaget. Oke. Lamun urang teu nuturkeun kumaha? Henteu kumaha. Coba-coba Kiai sadar. Tidak tadi Kiai mah sadar. Henteu Kiai coba yang rada penjelasan saya ti kieu. Hiji negara teh perlu diamankan jang kelestarian bangsa umat jeung negara nu matak burani kandidat demi kemaslahatan umat nonggeng sia di atas ibu pertiwi Indonesia teh makhluk-makhluk hirup loba anu perlu diurus. Keamanan, 2 keamanan, 1 keamanan agama, nomor kedua keamanan negara kudu diurus ya teh 2. Lantaran cek Kangjeng Nabi ad-din was sultan tau amani agama jeung pamimpin 2 kembar lahir ke alam dunia bareng kembar borosot nyawa sia ka kembar tau aman 2 kembaran kudu diurus 2 anak ngomong urang bae lamun urang ngomongkeun secara omongan siasat akal-akalan ya ne politik ieu nu ngajina pan urang ketos aki-aki urang putat urang bojong omo cikupa mah geus teu nyaho kaler kidul nu kadeuleuna kunya nama anting gede tukang jagong bae geus pokona kan teu nyaho kaler kidul teh ngaranna barang lembur ngaranna nu kos kitu teh tah mun diajak bahasa politik nu luhur teu paham nya mah jadi kudu make bahasa urang kieu atuh bapak ieu mah ngobrol jeung urang lembur bae kudu diurusan ya agama teh ketika aya nu maling kudu aya penjagana hifzul mal wajib urang kudu ngajaga harta geus ana wajib ngajaga harta berarti kudu dikondisikeun negara teh ketika aya jelema ngarusak harta seseorang berarti kan wajib kudu diadili. Iyalah di negara dibutuhkan untuk melangsungkan hukum syara hifzul mal berarti kudu aya nu ngondisikeun iyalah negara. Ketika urang titah ngaraksa turunan hifzul nasal urang teh cek Imam Syafi'i kudu ngajaga turunan berarti kudu make pertikahan secara syar'i atuh nu rukunna aya 4 hiji panganten lalaki 2 panganten awewe 3 adalah walina 4 2 saksi 2 berarti saksina etalah siap ditikahkeun kakaraga etalah untuk hifzun nasal ngaranna menjaga turunan sok dibacakeun teh ku naib angel mana geus beurang candahar mana macakeun geus nutu panganten geus di dangdanan masih diomong-omong keneh bae naib oplok geus teu kudu atuh jadi dangdanan geus panganten lalaki geus saksi tinggal nunjuk bae saha ta kiai saha ta ustad geus teu kudu angel-angel pan nya mah beres indit depan kami mah angel keneh
candahar panti isuk atuh kiai mah dahar ti heuleung nah suang nasehatan aing deui ku aing keur nganasehatan sia lagel-lagel geus beres tanda tangan beres lah jam makosidna mah duit-duit kene atuh jajak abah mah geus bae atuh makosid da bae atuh kos ngabangun imah asal geus dikentengan anggeus imah mah sebab datang ka makosid naon makosidna mun panas teu kapanasan mun hujan teu kahujanan nu mantep ngabangun mah ulah wae dipleser kentengan anggeus eusian ku sia beres bener gitu bah tuh bari seuri tapi nya hehe bisa anda abah tapi kaharti kan ku urang atuh geus datang ka makosid narana ieu geus sarua geus datang ka makosid duit-duit keneh makosid ulah penang panjang atuh foto geus aya lapor geus nya sok emeng-emeng ini foto ende ya ngomong kos itu segala buku bapak naging saya di dia anak aing gini gitu-gitu segala lan apa eta kos gitu uang patna ini fotonya takut salah mun di pudoli mau jadi naib nah kadia jadi sia kadia singging ku aing sia kok wani kaji pudoli atuh pan nya mah teu asup teu asup praktis ka ditu di jingjing ge nu nyarekan pan ieu tah bade carekan aya kepalana embung aing berarti kiai sieun sih artina nu rapih bae atuh situasi yes ieu hibdun nasal nah ketika aya jelema teu ngajaga turunan kaluar ti aturan syara zina ayalah pengurus ini anak nyelonong belum dikawinin udah kawin duluan brengsek ini anak lapor urang lamun negara rapih berarti ia kan ditangkap adil-adil sesuai dengan aturan syara Al-Qur'anul kan rapih ngeunaheun kan urang harta aya nu ngurus ketika aya nu ngarusak turunan aya nu ngurus ketika aya nu ngarusak hifzul aqli akal kudu dijaga untuk kelangsungan bangsa jeung negara lain sakadar di dunia kelangsunganna untuk akhirat nyahan Gusti Allah melalui Rasul Kangjeng Nabi supaya selamat di dunia wal akhirah akal jaga ketika jelema nggak rusak akal melalui ganja melalui ekstasi melalui duolit melalui magadon melalui obat-obat dan lain sebagainya minuman-minuman berarti ia perusak akal tangkep lapor kurang lapor tangkep negara geus aya aturan kan ya ketika korupsi eta ge cenah diseret kiai tong segala atut segala wan lo kanyawan lo teu kanyawan ku ceulis sia ambahaya di negara nu teu kanyawan lo ban kana teu kanyawan nu kanyawan mah nu teu kanyawanana ku sia emang nu bareke dasi eta lain tangkepeun ada eta aya jang kelangsunganana aya sabaraha teh kiai pan geus keur ieu dibacakeun urusan syara ketika urang ngabahas tentang nikah aya sabaraha hifz menurut mazhab Syafi'i aya sabaraha hifz menurut Imam Maliki aya sabaraha hifz menurut Imam Hambali aya sabaraha hifz teraraksana-raksana di negara anu kudu dikondisikeun melalui mazhab kitu Hanafi atuh tinggal kumaha make mazhab da bae deuk sabaraha ge teh majang kelangsungan negara bangsa jeung negara maka cek Kanjeng Nabi adilus sultan tau amani kembaran dua kudu dikondisikeun alhamdulillah di Indonesia ketika haji dikondisikeun jaya kos kieuan zakat fitrah dikondisikeun jaya kos kieuan salat nafsi teh tabakos kitu jilbab nafsi dan lain sebagainya urusan agama terpisahlah jeung negara gitulah di demokrasi padahal mah teu misah lamun urang bentuk negara sesuai jeung Al-Qur'an atau jalur kalaksanakeun Al-Qur'an teh negara nu mantap ad-dinu usul agama adalah pondasi famalla usalahu mahdumun lamun teu aya pondasian roboh di Indonesia geus teu make pondasi roboh
ilah cek Kangjeng Nabi wasultanu harisun, pemerintah adalah sebagai penjaga, famalah harisalah mun penjaga faboiun, acak-acakan negara bisa dicokotan ku negara batu. Urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi bae di bidang politik haju kabaca bae jaheunya. Atuh berarti kudu kiai kudu aya negara jangan jaga atuh kudu. Atuh kudu berarti atuh agama ditegakkeun di negara atuh kudu jasa. Negara nu ngajaga pulau geus sabaraha pulau ku ari anu dijualan ka luar negeri. Aset negara nu dijualan geus sabaraha. Teu kudu dicaritakeun dia sia leuwih nyaho panonton TV unggal peuting. Aset negara nu dijualan ti zaman Soeharto datang ke zaman Megawati geus sabaraha ulah dipohokeun teh aset negara. Harus begitulah pemimpin menjual aset negara. Apan sultan teh harisun, pemerintah teh penjaga. Ieu deuk dicokot gua ini milik bangsa Indonesia. Aset ieu deuk dicokot ini milik bangsa Indonesia. Aset ieu deuk dicokot ini kita sama-sama. Salah tante teh kumaha siapa eta mah. Tuh, sabaraha anu dieu. Pan sultan teh harisun. Tuh, evaluasi kurang zaman Bung Karno, zaman Soeharto, zaman Habibie, zaman Megawati, zaman Gus Dur, zaman SBY. Nyaan ngajagaan bangsa jeung nagarana apa henteu? Terserah jawabanana di ente kabehan. Atuh wajib urang ngadirikeun agama di negara wajib. Atuh wajib sebagai haris penjaga ngadirikeun pemerintah wajib. Berarti atuh urang rame-rame ngadirikeun pemerintah wajib. Geus ngadirikeun pamarentahna jang kalangsungan agama. Lantaran eta mah kembaran agama jeung nagara yakni politik kembaran tau amani. Duanana kudu diurus urang. Percaya urang ka DPR nu bakal dipilih ku urang bakal ngurusan negara jeung agama ente nu ngajawab. Tatangga aya anu naek tilok salat acan percaya henteu bakal ngurusan negara jeung agama. Eta nu bakal jadi toser legislatif teh bakal jadi toser jeung eksekutif. Camat melaksanakan hasil instruksi bupati. Bupati melaksanakan karena otonomi daerah. Ieu hasil toser daripada legislatif. Naik ka luhur. Di luhur teh hasil daripada orang atas. MPR memutuskan laksanakeunlah ku negara. Pilihlah kepala negara anu bisa bener-bener ngurusan agama jeung negara. Aya pilih sirana sirat si mah seuri lain mikir heran aing mah. Eta lah gambaran skema negara. Cenah kiai kula mah kieu bae lah hese mun nyaritakeun kos kitu kunaon. Kula mah deuk nanya kiai bae kuari deuk milih partai mana, engke deuk milih presiden, deuk mere naon sia ka aing. Aing kudu dibere pan ku sia. Tadi bere mah aing mung ilmu mahal pan kos kitu mah. Sia mere mobil siapa aing? Mobil ge bangsa ecek-ecek mah teu hayang aing. Ti Lexus ka luhur. Kiai siapa? Tuh lain siap-siap deh ya kagok jeung sia ka neraka ke bareng. Gerang berjamaah di neraka jahanam. Cak aja podeling geus kabere kamaripan. Tuh masalah pun minta deui bae. Aduh. Gambaran ala kadar. Agama jeung negara teu bisa terpisah menurut Al-Qur'anul. Kuari bacana kiai hanya jelas atuh kikituan mah can jelas negara urang atuh make agama apa henteu. Pan bisa henteu, pan lain make Quran. Make aturan orang bule aja tuh kumaha atuh wallahu alam bisawab. Ulah kitu atuh kiai aing mah kitu bae. Panjang urang mun nyaritakeun. Da mentak dibahaslah bagaimana dan bagaimana. Nah, ieu sebuah negara lain jang lelecehan untuk kelanjutan kadituna. Deuleu di dalam negeri pertahananna aya polisi, deuleu luar negeri untuk pertahananna aya ABRI, angkatan laut, angkatan darat. Dan lain sebagainya geus komplit di sebuah negara henteu meunang lalawora urang anu cicing di jerona supaya tenang ketika aya polisi oh iyalah nu sok ngajagaan urang sasalaman urang ka polisi nuhun Pak polisi asa dijagaan abdi nikmat biasa kitu tah henteu urang di negara sia mah ngalecehkeun ka polisi cak cenah mah di dieu polisi ngaji meureun
berarti siang ngahina ke polisi bolon sia. Terus kemana memanggil polisi salaman, alhamdulillah Pak Polisi saya terasa dilindungi oleh Bapak. Tuh keheula atuh heula aing can anggeus ngomong. Berarti kan geus beda tuh. Nah, ketika aya abri sesalaman urang komo ka Menhankam mah komo ka gitu Dandim mah. Alhamdulillah Pak Dandim dengan adanya Bapak terasa terlindungi ini negara. Alhamdulillah rasanya belum ada semeter pun yang diambil oleh luar negeri kecuali satu pulau itu lain lagi. Panas asal ngobrol politik be negara panas hawana. Saya nugas neulean jembay pas panas. Orang lamun teu ngaji syara tiis, ngaji deui ilmu tasawuf leuwih tiis deui. Ketika orang nyaritakeun syariat anu kudu dilaksanakeun di negara panas. Luar biasa. Kudu teh kiai terjun kudu. Lamun teu terjun cilaka. Ieu negara teh ulah dipake lalawora. Ulah dipake lelecehan. Kumaha lamun Amerika nyokot, kumaha lamun Australia nyokot atawa nyerang nyala ka urang. Ieu kudu aya pertahanan anu intensif. Dalam negeri, luar negeri dan lain sebagainya, kedutaan anak utusan-utusan negara anu siap aya hubungan bilateral antara negara urang jeung negara lain. Dijeun ku urang kedutaan untuk kelestarian bangsa jeung negara. Tidak saling mengusik, tidak saling menyerobot. Harus ada hubungan yang rapi antara negara kita dengan negara lain. Nyeunlah kedutaan. Mantep biasa. Kiai urang kudu terjun ke heula tuh. Lain abdi geus ti heula asup Golkar Kiai. Ya nuhun bae atuh. Abdi geus ti heula asup PDI. Nuhun. Abdi geus ti heula boga kandidat ieu. Nuhun bae. Mudah-mudahan bae atuh. Kulubana Kiai Ustad Habib terjun di kandidat, mudah-mudahan negara jadi berubah. Sakali deui. Mudah-mudahan lobana Ustad, lobana Kiai Habib turun di Dewan lebih selektif. Mudah-mudahan negara jadi berubah. Kamana berubahna? Tuh. Jadi lamun dibahas ku Kiai melalui kitab kurang bentah teh. Mentak Gus Dur selalu menindik politik make kitab. Ulah-ulah Gus Dur kula bagi anu teu sekolah lah SDG hampir teu tamat. Nyaritakeun kurang politik ka harti jasa. Mantak sok aya nanaonan nagaranya make politik kos kijal menuturkeun kitab ku ngeunaheun jasa. Aya teh pikiran kitu kula. Tapi jangan nang karuhun moal pati-pati karuhun meureun kitu. Tapi pan karuhun teh baheula teh aya filter mal make muih urang make demokrasi bae, jan negara urang mah saling kitu naon ngaranna mengenal tata dinapan kerajaan gitu kurang demokrasi kan ngan untuk keputusan anak iya melalui mui engke dihadapna ya organisasi lain engke engke bahsul masail bikinlah ka mui sodorkeunlah ke pemerintah jadikan sesuai jeung aturan agama. Oh iya baik muina zina eta nu kanyahoan bae nu teu kanyahoan loba geus kieu ulah sok kikituan aing mah deuk kikituan bae sebab loba jasa nu teu kanyahoan nu kapanggih di hotel Jakarta langsung mere duit, nu kapanggih di Jambi, nu kapanggih di Pandeglang, nu kapanggih di Kalimantan, nu kapanggih di tim jala mun deuk balalener mah mui meeting teu kudu di Cipanas, teu kudu di Karangbolong, jabuka kantor sorangan aya deukeut masjid matak naon jan nu deuk diurusan negara jang kemaslahatan umat. Atuh matak naon tiba di Cipanas sakelas mui kudu di Karangbolong kudu di Cipanas aya naon maksud cenah kieu tah mah jang supaya pencerahan otak ulah ngomong sih disesuaikeun sia ku aing encan Pemda ayo deuk naraon tuh ieulah agama ad-dinu an-nasihat. Din adalah sebagai nasihat. Pondasi geus rapuh makdum negara urang ieu rubuh sultana jair wa do'iun tersia-sia
ieu mah pelaturan negara nu nagarana make aturan syariat Al-Qur'anul di urang geus teu kapake urang mah aturanana make aturan manusia Quran dipake tapi henteu diterapkeun di negara geus kitu bae teu leluhur urang baheula berbagai pertimbangan-pertimbangan kasalamatan bangsa jeung negara terjadilah di urang jadi negara demokrasi make kitu Pancasila di jerona menang mempertimbangkan para ulama sebab lamun ku urang ditingali lamun bener mah demokrasi nu make aturan Pancasila di jerona bakal ngakuran saetik maka Al-Qur'an beda jeung demokrasi di negara luar di luar mah lain deui urang mah aya ketuhanan yang Maha Esa mun dibahas mah tu aya Allah di dieu sanajan pangeran nu sejen ge ngekor kadinya ngenekan asli rawa Allah tetep ketuhanan yang Maha Esa jadi nu sejen kenek padahal Allah mah teu perlu dikenekan ja ngetungan pangeran saja hayang ngenek di dinya sabab ada tahu urusan pangeran teh mah kayak gitu Allah dibabetkeun itu urusan Allah dengan umum ketuhanan yang Maha Esa Esa adalah hiji Allah urang mah kemanusiaan yang adil dan beradab atuh je bener biasa jangan di Quran tinggal neangan bagaimana manusiana tinggal neangan manusia bagaimana nu keadilan yang adil dan beradab kemanusiaan yang adil dan beradab mun di desa saha mun di kecamatan saha mun di kabupaten tinggal neangan bae coba deuleu huluna nu mana anu bisa keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab ketilu naon isi eta rada jauh seetik teh eta terus katilu ke 4 kalimat tu bararagus kabeh ge kan pelaksanaana alhamdulillah urang ge muji syukur ka Gusti Allah wakil KPK ge kuari keur diurusan sakedeung deui ge ketua KPK dia urusan dia batu nu balender kabeh ge namun ditilik-tilik mah mun kula nyaritakeun keaslianana kabeh bener eueuh teh lain lalagaan mana kemanusiaan yang adil dan beradab salah Pancasilana apa salah mengkelukna eta mengkelukna nu salah mantak Pancasila nama bagus nganu kurang bagusna eueuh kisos eta doang sakitu tah kudu nama aya kisos asal anu maling geus potong leungeunna abeh kanyahoan ke bupati eueuh leungeunnan PNS anu korupsi potong leungeun eueuh leungeunnan gubernur mah meureun jeung suku-suku tah manggeus tinggal kos bonteng we tah manggeus jadi resep urang aya kos kitu mah hirup tapi eueuh leungeunnan nya kos di Mekah urang mun di Masjidil Haram baheula mah loba tadi leuweun eueuh leungeunnan eta dipotong ya mahwa tajibu bil qasamati wajib ku sebab sumpah inamayan khoto kasalahan pajar tangkal kayu ditembak orang si Junet atuh modar salah adalah leungit embe aya
di hadapan tangkal caringin ieu jambe aing wah didagor punyana je urang ieu Ki Umar keur ngaringkuk ngising di dinya atuh sia kunaon ngising di dinya bener embe aing ieu kasalahan da kula sok cindetan di hadapan tangkal caringin eta loba nu kasalahan kababuk Sibil amdi atau sibi amid sibi ngahaja ya diatun alal akilati wajib diat bayarna terhadap asobat Zain ngabunuh Umar kasalahan atawasi miamdi tangkap tograsi dengan mengadakan persumpahan di pihak keluarga maka wajib bayar diat setelah jelas pelaku Zaid bayarkan terhadap akilah bilamdi dinanga aja alal moko sami alai wapil qadim dina kaul qadim lain bayar dia tapi kisosun kisos balas pati payan deui walau amdan lamun jelema ngaku ngahaja bilaosin kulaos korena nu mengarah kana kebenaran melakukan pembunuhan terhadap Umar ternyata ngaku ala salah satin katiluan anu hadara ahaduhum nu hadirna saurang maka uqsima alaih coba berikan sumpahnya 50 sumpah setelahnya mengakui daek sumpah bahwa betul pelakunya menurut Ki Bakar adalah Zaid makanya mendapatkan setelah 50 ke sumpah mendapatkan seperti ludiat ngaku tiluan Bakar Khalid dadap nu ngaku kekarak Bakar ngaku teh artina mengembalikan kitu sumpahna ka pelaku jadi nyana nu diakukeun keluarga nalah cek urang mah eta nyana akhirna daek sumpah bahwa pelaku adalah Zaid kakaraknya nabenu menang seperti lu dia tiki Zaid adapun 2/3 dari engke nunggu anu saja pain hadara waru hadir ku hari mati Khalid uksi male umpah tuh komsina 50 deh cek sakal mah lain kitu cenah 25 bae jadi 50 bagi 2 saurang 25 sakumaha kamari ilam yakun zakarahu bil iman lamun memang nyana henteu nyebut-nyebut dina persumpahan ilah lamun memang nyana nyebut payam bagil iktifa biha cukup nyana sumpah dengan sumpah-sumpah anu tadi binaan ala syatil qasama karena ngajdekeun kana sahna persumpahan fi gaibatil mudda'a alaih dina gaib mudda'a alaih ketika Ki Bakar sumpah padahal Ki Khalid mancan aya kemudian ayeuna sumpah 50 kali setelah sumpah untuk Ki Bakar selesai jol Ki Khalid geus atuh Ki Khalid teh kudu sumpah cukup malep cukup 50 tadi bagi 2 ngan geus dilaksanakeun wala sok teu arti mah ngaji geus sanajan teu arti ja itu arti atau emang siapa dengar tiba yang naon je wa man istahaqqa padahal adami itu mantak oleh urusan urang wa man istahaqqa dikira ngarti nomerin wa man istahaqqa munridit maka arti wa man istahaqqa jutul ka jaraka jahanam bangsa ngaji-ngaji ki mah teu arti wa man istahaqqa balada badaladam lamun jelema ngaakan aga ganti damna muksa uksima rok sumpah walau mukatabun sanajan eta jelemana adalah kaula mukatab nu bayar cicilan saware nyana geus kitu nyicil
mun setahun 6 bulan geus tercicil tinggal 6 bulan deui ieu biqat li abdihi ku maehan hambana wa man irtada jelema nu murtad balak dalu takhiru aksami ieu nu utamana mangke sumpah persumpahana diakhirkeun tujuanana li yuslima supaya diharapkeun asup Islam deui pain aksama mun dipaksakeun kana sumpah pirida dina waktu rieu soha si halal mazhab sah mazhab bae wa man la warisa lahu laqasamat kalau jelema nun teu aya nu ngawaris atuh teu aya persumpahan deuk saatu nu ngawarisna andai kata Ki Zaid ngabunuh Ki Umar kemudian Ki Umar eueuh ahli warisan pan meureunana nu mantak susumpahan ge patula patali waris lantaran dek dibayar diat nah ieu Ki Zaid supaya mayar besimbung mayar terjadilah persumpahan supaya jelas kejatohna ka ahli waris ku ari mah sebatang kara Ki Umar nage anak eueuh pamajikan eueuh incu eueuh dulur-dulur eueuh nu ngawaris atuh eta mah teu kudu disumpah sebab eueuh nu bakal ngahak diatna hendak dikasahakeun da juga mana atuh eta Baitul Mal lamun di negara Islam mah dirapihkeun jeung kepentingan umum di urang eueuh Baitul Mal aya ge Baitul korupsi di urang eueuh Baitul Mal di urang eueuh nya lantaran teu dibentuk paslun wallahu a'lam bissawab